Keng naon? Lanjut konan. Oh, kayak sudah. Waduh, alhamdulillah. Teh. Tuh, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua. Baiklah sahabat, kita melangkah ke rangkaian acara berikutnya ya. Ini ada momen yang seru, unik dan berhadiah ya. Ini sempat terjadi sedikit insiden ya. Dan ini tradisi yang ditunggu-tunggu ya. Dan kita masih berlokasi di Danau Lemona ya, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah sahabat, bagaimana suasana, kemeriahan dan keunikannya? Disimak saja ya. Let's go. Pasihan pengantin. Ieu teh biji maja sarayana. Upami abdi nyebat halo di walar hai. Upami abdi nyebat hai walar halonya. Halo. Hai. Luar biasa Cimaja. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Amin. Singan miliknya ya. Buat rasa nikah si engal nikah. Terus nikah si engal nikah. Sing engal. Siap. Sakedap saat diawurkeun urang maknakeun heula. Bismillah para wargi sadayana sawer panganten urang kawitan. Tantosna dina sawer katawis aya artos rohana dunia, mudah-mudahan kedua mempelai dina salami ngajalan rumah tanggina teh sing digampilkeun lari dunyana amin. Sing tiasa sodakohna amin. Oke ya permen rasana amis, mudah-mudahan kedua mempelai dina salami ngajalan rumah tanggina teh sing manis romantis salamina amin. Oke tadi Abi pada tos ngobrol sareng Bapak saha ieu teh? Pak itu teh Pamita. Upami dina permen oke dicetrek aya kertas jibril aya hadiah spesial luar biasa dina dinten ieu nu geulis sareng kasetna bade nyawerkeun handphone. Upami engke aya kertas dicetrek di dieu seratanana handphone mangga eta nu kaing hadiah luar biasa. Handphonena merekna nu zaman ayeuna nyaeta Samsudin. Ya, Ngeprank itu. Mana Bapak kurang Cimaja teh. Bisa di HP ya Samsudin. Siap. Kidungan tekenging. Aman? Di tadi walan. Lami. Mama, kidungan tekenging ieu teh sawerna kidungan. Kidungna hoyong panjang nu pondok. Nu panjang. Resep nu panjang tasih teh. Bangga atunya neng di kidungan gelas kada? Bismillah hidup panganten orang kawitan. Bismillah kurang kawitan. Hidup ginan jalan bagja tepung rabi jatuh rami muka rumah tangga jimatan welas asih antara hidup duaan tempat ngait kana kali tetep tepung rasa dumeling asih mandi nganti kasih lahir Tumutta papaga sepuh kawisna hidup pusti kunci kadang kebagjaan aya di sepuh utami mundut mah anggur doa sangkan tingtring laki Rabbi pamita can aya kode ti abdi teu wakat sadaya nabinya
awurkeun. Aya ga sakedap. Siap. Semuanya suaranya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tiga. Acan. Siap. Luka dua langsungnya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tiga. Wur. Tekinkan dia yang bagian dia. Iya, oke, sok. Wah, kita lebih hadap kita. Carakan dia, teteh, carakan dia lebih hadap teh. Iya, sok. Awurkan teteh, sok keluar teh, keluar. Ayo tenangnya, bapak, sok. Sok, ya, mama sok, awurkeun, siap, wow, luar biasa hiji deui ake nih, eta naon bapak, wow, hajut kunaon siap, hiji, dua, tiga, ya, hadiah hiji, bapak kadia, siap. Teteh aya naon ieu teteh? Saha ya satu teh. Ieu mung hiji. Ieu teh kumaha ari teteh teh? Teu sah nu mana? Oh iya, cenah ge kadang teh di dieu. Nu ngalungkeun di dieu tapi nu nampina di dieu. Woi, jelas si teteh mani riweuh ieu teh abdi teu ngartos kedah kumaha. Sok siap aya kene. Tos. Alhamdulillah. Hei, anu pengker kenging teu. Anda kurang beruntung. Atur nuhun. Wayahna. Teteh kenging sabaraha? Oh nuju di etang. Dede kenging sabaraha? Alhamdulillah. Ieu upami kenging 10.000, teteh hoyong janten 100.000, ieu kedah disodakohkeun. Ieu anu bade nampi. Kira 500 teh tamihan. Ibu mangga. Mangga ieu panginten bade musofaha heula atawa bade foto heula. Foto janten foto nanti keluarga pamotret heula mangga. Di mana nu bade pampayuna keluarga saha? Mangga. Di hitungan tosanana nu bade dipotona. Kaing naon? Kanyut kunan. Oh, kanyut kunan. Alhamdulillah. 50. Siap. Alhamdulillah. Mohon bisa pakala awatos kasihan. Tadi tina ieu sawer. Oh, alhamdulillah. Kaing naon? Aya naon di halal? Ini di paling mana ya? Di PTP. Wah, ieu mah keuing naon? Tina sawer ieu. Alhamdulillah keuing kaos. Mantap. Teteh nanti teh. Ibu. Tuh, keuing kaos. Saya mudah-mudahan berkah. Dikalikan ulang usaha sesalaman dari rejekan kapangan teh. Mangga ibu sahabat yang dikalikan. Mangga. Ini mah Mbak Kakak. Baiklah sahabat, itulah keseruan keunikan dalam tradisi sawer pengantin ya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Wah, 50.000. Lanjut kunang. Oh.
kami Peratus Makarim yang telah memberikan fasilitas terbaiknya untuk acara pernikahan Yuli dan juga Nasma Silva yang dilaksanakan di Danau Laimona